kieuan abang lah dari nama kapalang pirakunya hijau kuduaan panulang teh beran kieu meuleunan aya mah si dukun we urang gawean isukan tapi ulah ayeuna namun jadi beuteung sarua urang ge candaan itu balik dewe lah balik isukan we isukan udah tuh nya ada mah ada isu kene kitu isukan apa mangsa babu berang atau pas sore lah pas sore pas sore edas nanti maghrib orang jujurigan urang singsinan bener lah jadi membuktikan keaslianna eta kitunya si dukunnya. Oke, siap. Udah kayaknya orang kitu lah. Mana si Ber tadi? Saya janjian di dia si Ber. Lalila. Oi. Siapa lila? Saya tanggal biasa. Naon? Sedurut lah. Kunaon? Labuh hiji lain keur ka ditu teh ya, gara-gara nakur ka si dukun teh. Oh labuh mana itu? Wah, jalan aja dan tuh dah itu labuh. Nu jalan balik itu. Oh di kebon, soak aing. Ini sehari udah mencerik dah. Udah saya tak. Kemarin mau jadi mah? Jadi tuh lagi semua peralatan ya. Sisinan. Apa namanya ini secret lah. Pernah jurigan secret ya. Siap lah. Langsung ke semua peralatan itu. Gawean teh itu si dukun orang gawean ada pusing ya Inggris. Dukun korban, hasil sarua kemari. Terus kapalang dulu lah. Amak dukun teh lah. Ayolah kita kemon atuh. Kita let's go. Oh, no. Oh, no. Si dukun palsu. Tobat moal sia. Tobat sia. Kalah Rik, lah tuh orang yang ngerokok paru merokok ya. Aduh. Gila sih mah. Rik, tong make Rik. Aduh. Bae atuh kumaha aing gara-gara juri. Rik. Tobat sia jadi. Ya, tobat Rik, tobat Rik. Aduh, dileg-leg siap aing. Umi. Aduh. Tobat moal sia. Tobat Rik, tobat. Jelema. Tobat. Tong make Rik, tong make Raw.
kunaon teh rumah. Ganti atuh ring. Aduh. Dangdut kayak aduh. Pencak kayak aduh. Aduh, sama. Aduh. Sia balik ke tobat sia teh. Nya balik sareng uih, balik. Itu jadi mana teh. Sia. Urang anu urang le. Aduh serem mana euy. Sia kabur oge dukun. Dasar cabul. Menipu coba. Si Denok cenah rek nempel cenah. Heeh. Cacadukan. Urang kita asup ke lewat dapur. Pan lewat ka pergi bisa meureun. Aing teh nangkep ketangkalan waru. Tangkal waru apal teu? Oh, tuh deh. Yang naon atuh. Tangkal kalapa. Bisa meureun nya. Bisa naik. Tangkal waru mah da sia teh loba etaan. Aing di semburan coba mun kieu. Cai naon coba ya? Aing cek. Ning sieunan makin pare manehna panen sakieu. Dukun naon kitu patut mah lah. Minta duit untung aku aing bere goceng. Terus ge bandar teuing. Akur sia teh urang ge goceng. Goceng deh. Bisa akur kitu nya euy. Keun bae lah kitu mah. Geus abang lah mudah-mudahan lah si dukun teh tak tobat lah tong nipuan jelema wae. Dosa teh ini pona jelema teh. Aya kene nu tadi sia teh. Ini jero lain. Lumayan lah. Bawa di lah. Cuman duit tawe hayang sia teh mah. oh nyasar goblok. Tong percayalah kan kitu aya mah lah. Untung lah urang ge aing nama tobat aing moal nyandung-nyandung euy duh. Moal aing ge lah. Majikan duh. Teuing si Denok ge teuing hayangeun teuing teu ka aing. Ngajeun lah aing. Sana mah balik ah, coba jauhan itu baliknya. Heuh ya. Ini sieun penting manten itu deh. Aing suka dieu sok aya eta. Oh, coba cari aing abu. Aya gogog. Ya. Dasar pecahan beling semprot. Itulah tadi satu adegan tontonan orang sehari-hari. Pokoknya tong pohonnya di subrek Tanjil TV sama Sasalakayan Ngawadang. Sasalakayan channel YouTube channel Sasalakayan. Pokoknya subscribe, like, komen, share. subrek Pokoknya Tanjil TV kieu pisan. Sasalakayan. 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 Nuhun sarena nuhun.